mata. Burger. Asyik apa? Kan orang tanya hubungan geus lila madananya nanya is da akang teh pirakungan babarengan tuh pupuh wae si abah sering rangeun nyata berenang kamu boga budak lalaki meureun bisi ayeuna ka awe bisi nganodai cara eta teh mah Maksudna kumaha ya teh akang ngereus teh? jadi kieu lah simpel nama panginten akang teh hoyong ieu nikah sareng Neng Eis soalna kan akang teh geus kabelat oge dengan jadi Eis kersa teh jadi si akang. Kersa Kang. Alhamdulillah, yes. Wah, ini sebagai bukti cinta kita berdua nanti di pernikahan. Ya, Iya. ambil atuh. Yes, 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 yes. Aduh, Kas, iya poe mereka mendung-mendung nate cocok lah suasana nanya yang anak-anak udah segala orang ya mah. Cocok. Ya, Kumaha mau Beb. diolingkeun ieu mah aslinya. Lain Kas ieu teh ngomong-ngomong ari si Jimmy teh ditarima tuh nya ku si Eis teh. Jika nama ditarima ari cek urang mah. Soalna katingali kamari oge menilai yeuh. Ya mudah-mudahan ya tukas lah si Jimmy teh tereh kawin da keur mah manehana geus saluhureun urang dinya usiana. Mudah-mudahan lah nya. Amin sing ditarima ku si Eisna. Nya da pira kue teh ditarima mah. Atau ari abah deh iraha ngajak nikah ka Abi. Sabar atuh Beb kan sekedap deui oge ke kasih abah oge nyarios pokona mah ke dilamar nya ku abdi. Adik kita kapan? Kan kita mah udah ada rencana atuh tahun depan mudah-mudahan jadi. Cie ada rencana. Iya atuh harus. Itu si gaya baru dak. Sampeukeun yuk bari ngondang nikah kita ya. Hei kawan-kawan. Kunaon ieu? Aduh. Bagi wae sarelaksa. Biasana kuda mah apel dong. Ieu emang Aya kabar Kumaha, gembira urang jeung si Eis. kumaha kabar gembira naon itu Jim. Aduh. Kumaha. Itu nanti geus ditarima ku Neng Eis. Alhamdulillah. Ayeuna tinggal BPJ ka si Abah urang teh aya. Kah, yang Ade atuh mane. Selamat-selamatnya Eisnya. Aduh. Syukur alhamdulillah geus ketarima mah. Mudah-mudahan we Orang sing ikut lancar. senang. Amin amin amin. Ya. Pokoknya orang nyusulnya. Siap atuh urang mah. Kalem. Ada tuh datang ieu. Ieu doakeun ya pidoan Amin ya. amin. Sing lancarnya jibinya. Amin amin amin. Pokoknya ke orang datang lah karena nguap mah orang semangat lah. Ayo. Oke, ya. Ya, Is. Ayo, Is dari pengantin. Yuk. Ayo, dadah. Ayo mah, thank you so much ka si Abah. Dah, love you. Si Sujang kemana? Isuk asa cek ke tempat budak teh. Gua ulin ka kebun Abi. Yes, yes, yes. Woo. Tarima euy, urang teh kawin. Assalamualaikum, Mbah. Salam. Di mana, Jang? Biasa anak muda. Di mana, Mam Chan?
Acan atuh bah, Mamela pada ini teh. tuh. Tong ameng wae. Kalem we. Nggak sanggup ngomong, Pak. Kalem. Gak bisa nyari beteng kumaha. Nya. Abah nu riweuh. Ah, Ini bawel aing itu mamela tuh aya sayur genjer. tebeki aing Dahar mah ye. Naon we? Berapa aku udah bergizi atuh. Ya paling itu aya daging. Daging eta, Aing naon? daging berenyit. Daging berenyit cenah di kudu Bae lah. babudak teh. Bae kayak orang meser Manila. Orang mencit Manila nya. Oke teh bah. Naon. Sok balaka ka abah eta teh. Jimmy teh kan geus kolot meureun nomor teu karasa. Oh nya, mana teh sabaraha tahun ayeuna teh? 25 bah. 25 lain? Geus sedang atuh. Oh nya. Naon. Ya ta kan geus bobogan geus dilajeng sineng euis tuh anu orang kidul gini kan. Wah, kabogohnya sih ya. Nyaho atuh. Letik teman letik keneh. 25 mah aduh, Tapi letik dah. keneh. Naon teh? Hayang gara kawin atuh bah kan urang teh geus bobogohan teh tila jeung euis. Oh. Kayak kawin ya. Si Jimmy hayangan kawin pancen itu kata lagi jadi bingung dekah Abah kumaha teh teh kakang ngadon ulam-ulam kumaha ieu kan budak geus ngomong hayang kawin. Ya. Abah teh lain embung maneh kawin. Terus Maneh teh kudu di helm heula. Maneh mah masih kena kupluk. naon itu teh ngarti aing teh masih kena kupluk masuk atuh Pan jelaskeun. matangan jawaban aku maneh. Mun mandi maneh kayak ngaca. Helm apa Ngaca. kupluk? Lamun helm he gue kawin. Hah? Aing rupa-rupa pisan bukas. Abah teh pan kudu di helm segala kumaha ieu teh. Geus eta. Oh, bapak pangamalikeun ieu lato-lato Kali alus ya. Atuh kucun. Lato-lato keur usum teh teh. Kagak Kamu ngomongkeun kawin lah buru alus ya lato-lato. Burukeun. Ari abah teh serius. Mana masuk alus. Ieu malah ka. Tah. Anjing. Nah, bener gitu. Ya tanding bisaan. Baiknya. Mana Pak sinjongkeun apa mereka kayak lah. Yang ngono. Aing ngalah pribadi kieu. Jah hayang kawin kan kieu. Tapi alus oke ya. Aduh, kopi kas. Sebenarnya cuaca menukil hujan Mantap pokoknya mah cocok jeung jiwa-jiwa muda siga urang kieu mah. emang. Aduh, pelem tuh. Kareta ngait kana kumis Aduh, ampun. Guys, Jimmy itu malah gitu. Naonan mah nok-nok. Aing parah aing aduh. Ampun, geus stres kan. Hei kawan. Parah aing stres sih. Naonan mana gitu guys. Naon itu? Masuk. Naon itu teh. Rusuh bagoy. Ribut kas. Kurang gebet itu. Stres ya mah. Naon juga berapa teh? Cokot kas. Turun kas. Yo, Ngopi. Kala. Ngopi heula sok. Ngali. penawaran kopi ya. Sok. Anu kieu. Naon ieu teh naon sok? Iya, Nyarita naon ieu teh? depan urang teh geus bebeja ka si Abah. Nikah teh jeung ceneng euis. Kumaha mah? Teuing ujug-ujug pas urang ngomong teh langsung menenang tuh ulang-ulang. Terus ya ka urang ngomong, "Terus cenah ai mana teh pan cenah di helman cenah." Dia helman cenah. Mana kawin di helman. Naon kawin di helmnya? Kan SNI helm nambah lagi. Ini orang mun pas mandi teh ditah ngaca. Maksudna naon? Cenah kas. Tanganya berpikirlah kas. Kurang ganteng meureun siapa meureunang. Emang namanya ganteng gitu. Kas berapa gantengnya kasnya? Aing atuh Ganteng si Lukas Lukas gitu. kala aing tuh. Ya we lah aya nama lah mana mah geus tarima beres we.
kayak orang rek nyarita ke abah maneh kan baik lah. Alam si abah malah ku dewek we. Nah begitu teman itu namanya teman. Siap, apa sih yang enggak buat Jimmy? Oh Jimmy. Makasih. Nok-nok tah. Tiga budak kulon wae jeung nama mah. Kang si urang ka ditu lah. Bro, kas orang ngetakeun mah kas ya. Orang gituan coba. Urang serahkeun ka marane. Hanya aku naon kas si Jimmy teh teu disetujuan kitu ku abahna deh ka. Teuing aing jadi pertanyaan eta teh. Urang tanyakeun we aya nama karunya urang pangolokeun. Soalna asa aneh gitu. Naon helm aing kapikiran eta helm mah. Eta aing ngaca mah geus puguh meureunan teuing lah minimalis. Emang sih, heeh. Si abah biringan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Hei, Bah, jak, damang gimana? biasa eta api kan bieu teh di jalan teh si Jimmy nyamperkeun. Nah, itu kemana si Jimmy nak? Heuh aya di ditu tuh. Ngadon ngoprek ieu we naon? Pan kan usum seteh. Mana babalin? Di gua aja pangbelikeun. Isi lewe pan usum mana teh Si barudak. abah mah teu lah kieu. Non. Si Jimmy teh hayang kawin. Nah, aku abah makin teu disatujuan Tuh pada mah geus mejeuna batu si Jimmy teh. Abang sekolot. Sekolot manten. Kieu jang euy. Apa carita nama maneh teh? Abah, ayo Bapak. Ih, orang suratan heula. Rusak dah. Budak teh. Budak teh sunatan kalau kaluat di gitu jang euy caritana teh. Jadi nepi ka ayeuna ge si Jimmy mah can disunatan. Lain ulah abah mah. Lain ulah kawin si Jimmy teh. Paingan atuh kas gitu mah. Mata lamun dikawinkeun teh moal sah meureun. Si Bah emang. Si eta teh make kupluk kan nyungcung gitu lale. Siap bah. Bae lah ke urang pangneangkeun bengkong we ku ana bah lah nya. Heulah. Ari hayang teuing mah si Jimmy kawin. Geus we anu urang sunatan heula. Siap. Kas. Kas. Jeung panggihan si Urang Siap urang neangannya. urang neangan bengkong nya. Heuh jeung lah. Bengkong rek ka rumah sakit ge we lah. Urang diusahakeun Bah. Heeh bah. Eh. Siap nya. Heuh jeung. Serahkeun ka abdi duaan Heuh bah. jeung. Nya. Waalaikumsalam. Mengenai si Jimmy anu can disunat teh ya. Ayeuna mah urang ka Pasir Leuncai lah kas lah. Aya bengkong HD cenah mah di ditu teh. Asal itu? Apa teu da ayu kitu teh mah urang ge kurang apa sih Urang eta sebenarnya. apa da di mana atuh? Kan bae Bengkong. meladinya orang nanyakeun. Aya di ditu. Kayak orang lamun aya jelema kan meladinya orang nanyakeun. Urang tanya apa nya? Sebenarnya aya. Ayeuna deukeut dah sih. Ya. Kebelah mana jalan teh poe deui? Itu naon sih ngaran daerahna teh? Pasir Heuncai. Oh, urang tanyakeun. Tah aya jelema dihareup geuning kita. Assalamualaikum. Salam. Punten ieu ngawagel, bari kemaros abdi teh. Ari Pasir Heuncai teh ka paling mana? Bali payun salit. Ka paling dinya? Muhun. Anu bengkong teh sanes. Muhun. Laras ka ditu. Nya. Aya. Terus ke payun salit ah. Tadi itu salit. Ya, lurus terus Siap. lurus ke belok ke kanan. Oh, Ke nuhun nya anya. sami. Jelema edan. Jalan teh asa ka dieu deui ieu teh. Bolak-balik teh. Biasa jauh oke. Iya, Naik belum kas ada. euy. Pada urang jauh tuh, ngalewatan naon gitu. Iya tah. Kala urang tanyakeun tah ka bapak-bapak eta tah dihareup tah. Berkas. Pak. Pak, Pak, bentar Pak. Aduh. Ieu abdi bari kumaros. Nuhun mangga. Tita tadi teu mangi-mangi ieu milarian Haji Burhan anu bengkong teh paling mana? Hah? Haji Burhan. Abdi. Oh, Haji Burhan. Pak Haji Burhan teh. Mohon. Kabeneran ieu mah kas. Asli kabeneran. Soalnya Soalna jauh-jauh. abi kada rancangan anu bade disunat. Pak Haji kumaha? Kersa teu ayeuna Orang orang langsung ka ditu. abunya kabumina nya Pak Haji nya. Ya. Nya Pak Haji. Naon? Sunat. Sunat. Diresel.
Sunat. Oh. Astagfirullahaladzim. Ayo. Monggo, abi kaleresan nuju santai. Pri. Pri. Siap. Gaskeun. Langsung kabulina. Ya, Oh, siap. Kade Pak, kade. Duh, kade Jadi Pak. pokoknya mah presnya ngeunatan si Jimmy teh jadi Aman jadi. Kade Pak. Kali dia Pak, kali dia kade. Ini asa dibayang kieu euy. ya bisa tahu. Tapi itu baru dokternya yang bengkong teh. Sejang. Buru ngesan. Lila teuing teh tah. Burukeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bukan yang datang. Paling dia. Nah, Ujang mana? Aya. si Ujang. Ka bener lain bengkongna. Asli ieu panghadena cenah sakabupaten juara. Bener. Mending teu nyenek kieu. Kuda emang ieu deui. Bae. Eta si Sujang buru. Euy, lah. Ya, buru gede. Jim. Oh, ya tenang. Baik, ayo nyeri mah. Berenang-berenang sekolahan si Lia. Moal nyari moal. Di baalan. Ke mana di esan heula. Mau kawin atuh mana yang Buru. berenang. Buru. Gas. Bukan gas. Dibeli mainan ayo Dede Jimmy kudu naik disunat ayo Dede Jimmy. Bapak kapal dia bapak. Kapal dia. Ingat kawin. Siap. Siap. Hah? Siap. Siap. Iya betul, Nah, geus kumisan kieu ieu mah. Iya mah senior. Wan hanapna kumisan. Geus 25 tahun. Umurna Baru baji. Ayalah perkakasna aya. Baji. Siap. Siap mau mana naon? Ayo apa-apanya peta. Mau ada eta mah lain. Ingat si Eis. Weh, kalian mah. Yang kawin. Lain kela tinggal heula ieu. Weh, kalian. Kela. Lain, cedes. Lain lo eta. Jualan bedog beureun siapa mah. Ya tapi Dede Jimmy. orang tinggal heula. Siap ieu na Tinggal namanya. heula. Pakai mana ieu? Ieu mah geus ori atuh, moal kudu ditinggal. Gandeng inget si Eis ngorek kawin. Badak kitu anya ngagebay. Woi, anjir hade ieu mah euy. Tang hadena. Gandeng Jimmy. Urang make nu rada hade ieu barangna ieu. Aduh. Jimmy. Kumaha ieu teh? Anak kawin. Eta barangna ba alus eta we. Tuh, halus cek si Pak Haji oge. Ngurusna kumaha eta bisa kitu. Ngagebay. Gandeng bakal aya Cing. Kalem Kalem nya. helm ke. Era tetangga era. Urang japel nya ameh rada nyantai urang japel Sok Haji. Tong tarik ting. Hasilna teh. Hasilna teh. Tenang. Kan jampe nama. Kudu disisiran heula ieu mah nya. Balangan. Soalnya main dingin bang. Main Main dingin. Mau Siarannya galau dia. Diingat si Eis. Hade. Wah, kalem atuh udah. Mana naon? Wayahna nya ieu hade ieu barang. Bismillahirrahmanirrahim. Encan kumaha ieu teh? Encan kumaha ieu teh? Cicing sing sabar. Ingat kawin. Ingat. Sabar. Cicing. Kayak diberi mainan ku si Abah. Cicing. Geus tuh. Lihat kitu euy. Lihat Bang. Sampai kene euy. Ieu barang mah soalnya Abang enggak ngulak kereta, Bang. Lihat. Aican kene bakal. Ya pantes Kira atuh. sesana cicing. Cing aya nu mamai cenah. Ngaramai kene eta lalaina. Moal. Paingan Lihat. Aduh.
Lecek bang, ayo nama saya nya ieu cipangan ieu na ya. Nanti ada mas ayah lama tanya. Mohon tas ieu tas dapat dia ku abi di sana Cepat lah. Geus lah. Wah, halus banyak. Wah, heeh geus kasep euy. Masuk ayah lama. Jadi kawin Mangmalikeun ieu Bapak ieu. Dede Jimmy. Mobilan. Dede Kasep kan. Kasep. Jadi kawin. Ayah lama ini Jimmy. Ya, guys. Tenang heula ini mah saja cowan. Sok. Ingat kan Iris, ingat Iris. Kawin Iris. Kawin. Wah, tas lecek. Alhamdulillah. Nuhun banyak. Siap, wah, siap. Pak, adek Pak di jalanan. Nuhun. Ada terkene siapa? Siap, Pak. Ayo Pak aja. Sawas. Ayo dekat leueur. Ada leueur, Pak. Assalamualaikum. Salam. Udah. Neng. Oke, gimana tuh bakal ya di ubaran, oke, ke depan rek kawin lain. Alhamdulillah geningan nih guys. Urang teh nangis nikah ngan itu can garing jadi can bisa tuh ngerti berenang kumaha tuh. Wios atuh mungkin wet pas garing atuh. Syukur ya tuh aing ngartos mah akang itu ngantuk yang bobonya di payun.